Kiranya yang ketinggalan. Seandainya manehna aya di dieu keur mayos, pasti poe paten kego. Omo leupetna. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wih, sama dong kamu ih. Wih, Amul, kenapa nih nggak? Wih, si gawe cadut bahas ya tadinya. Coba ka dia. Beneran nanya perlu. Ka dia. Aduh, Wih, awas labu. ampun. Ka dia ke. Ayo naon? Ada si Desi teh di mana? Urang poho kamari teu nanyakeun imah si Desi. Oh, aku orang ditungguan keur peuting. Hayu ge, urang anter ka imahna. Ih, ku hampura kamu ya orang bawa urusan. Laju di mana ge ta alamat imahna aja urang teu nyaho. Alamat imahna mah deket Kanang Kebo. Wih, nu bener bahas ya ten. Oh, Atuh eta mau lebareung kudu ten. atuh kumaha ari bener-bener bogo maka mau kumaha. Sabarkeun lah. Ih, di nya lebak kurangit ke dia. Atuh heupat ngaranna ge dileuweung dia mah. Tuh kumaha ke awak ngurus bos kieu bara rental mau laku ku lalaki. Geus mau laku kunang dipelet ku aing lalaki ieu. Tadi mah lebih baik kos kieu mah obat mang di imah bae. Ih, di imah bae jangan diakeun puak doang dia. Puaknya atuh bae nu gedekeun dia lah aing. Eta anu nikmat ge. Mending kana kaleuweung. Terus kuari ka mana deui? Atuh balik sarua ah, bae kaleuweung deui bae aing capek sarua bae. Atuh bising bae, biasa bae. Wih, deket Kanang Kebo bae imahna. Alamat teu nyaho urang. Kumaha orang dia boga urusan kamu ya. Poehna anter. Oh, kumanya. Hayo ge orang antur. Ayo. Ayo. Nyuci piring sendiri, makan aku sendiri, tidur aku sendiri, semuanya serba sendiri. Haruh, budak mana para rusing, aing anak aing jajan bae, mana salah kita usaha. Piraku aing kudu selingkuh jeung salaki batur. Tapi oh tidak. Dosa eta mah dosa, selingkuh eta dosa. Ulah sampe yang selingkuh anak leutik keneh. Mending salaki nu anyar karunya ka anak aing. Ulah. Ih, pengalaman yang pengalaman adukan bae, pengalaman dia aing kana aku. Masa dia pengalaman itu bae, jadi artis ke dia. Jadi artis moal. Kan mana artis lama dia enggak batu. Aing sorangan bae gak gawe. Si Bi, madaran bae. Ngalawan ke musikan. Sareng seuk aing mana lu goyang dong apa nya TikTok. Atuh nikmat zaman sekarang. Alah dia zaman sekarang. Ulah mama zaman dia main dia na beda. Ih, aing teh nyaho ke zaman sekarang. Oh, zaman mas kitu bae. Dan buku nu bogaan anu ana reda. Awas ya. Ih, aing ternyata kuan ngapatan bae. Ih, budak karunya amat eta manuk aing. Nyamana nu bogana can balik, nyamana eta paraban deui. Peda ku aing kudu maraban. Ih, ripuh amat loba parabaneun.
Mul. Sebenarnya mah urang ge hayang mau ka Bogor. Nges gampang maneh majing. Urang bae heula. Henteu kesel bae urang aja melu bae. Geus ih. Aing keur selamat mendingan nonton TV. Kemana anak aingnya? Balik-balik. Keranteng gitu. Eta kabul dari mana? Terus tanah kebonan mana Ten? Ai. Ari kamu nu ngajang kana kebo apa kana si Desi? Oh sih. Oh, geus ge, urang ka itu heula nya. Urang boga urusan keneh. Oh. Perasaan salah kira sedap balik ini si poe aman ya gawe itu tahun itu tekarunya ke anak bener-bener heeh. Kira-kira sini ayo. Neng, Kak. Ayo, oleh pengakuan saya. Yang mandi. Tah, si Desi na tah. Teh ke mana, Yot? Oleh si umum. Tah, kadi tah. Teh kotok teh lantung, geran nyantok geran nyandung. Iya, nan. Kalau cantiknya luar biasa, bagaikan bidadari. Ya Allah, dia lelaki ketempona ganteng amat. Arek ka mana, Neng? Ih, tanya marek ngalah cai. Dari nama arek ka bumi Neng ya. Eta si Neng keur naon di dinya. Ayeuna mah teu bisa nuju sibuk. Oh, mun bias Neng nya. Nuhun hampurannya. Yes, benar ku aing. Asai. Tinggal ngajang na doang puting. Balikin lah. Ulin lah kan teh dah. Kerasal di mah. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempatnya Hei, cinta. kira-kira eta. Gak gawe balik Masya Allah. Ya. Lu bener gue lihat ulah. Balik goyang bae gawe na. Ini bukan asik. Asik bae, asik kumaha poe. Mah, ya ngepel ongkos. Wali gaji jak lain ke. Nya mane minta jajan buka indung buka naon minta anak bibi bibi kedeng-kedeng bibi. Bener gawe na kunaon? Enggak ulah bari goyang bae pamali. Gawe mah ulah bari goyang bae coba nu bener. Atuh kumaha jeung bi ih aing nya. Kebiasaan kena kebiasaan. Kebiasaan kumaha jeung moal. Moal kumaha gue tong poe Bukan asik bi, kerasik. Tong poe asik. Ih, kira-kira gawe bari goyang bae jet moal bener eta. Bener iya bersih. Paling mau dibayar ku aing, mana minta duit ka aing bae. Aing, isu aing.